serius hayang digawe tuh hayang digawe mah tapi ini jadi duit lagi tapi aya syaratna nya ada 1 juta duh bukan ada neangan gawe teh hayang neangan hayang menang duit nya hayang digawe tuh hayang kayak ke Jakarta ka ditu syuting benar jadi artis nangis kayak orang kumacarana ngingrek minjem kerek mau lah ya pokoknya mah yakeun duit kurang langsung kebeja ka ditu ka bos benernya awas nggak bohong serius kayak kontak-kontaknya oke siap awas membohong oke kayak orang ngomong ke bos nya siap ayo bener iya bos cetan teh nah kurang teh jadi mata ya kudu siap masih tanya kesawan aja cia menang weh duit hitung duit ngomong yang keras ya maklum belum ada weh dihitung wilayah barat kumaha aman hah? Aman. Sing bener teh. Wilayah barat. Banyak keuangan. Aman. Berapa juta deh di situ? Nyesa. 15. Timur. Oh, timur oke berkondisi. Selatan kumaha wilayah selatan. Bos. Selatan. Woi, selatan kumaha selatan. Wah, duit. Bos, orang oke dong bos, enak Tanya. tarik. Duit. Itu. Ada duit. Masalah duit kumaha di selatan duit. Bang, duit. Cil. Beres. Duit mah banyak, aku juga bos di sini banyak. Woi, tagihan duit kumaha? Tagihan duit. Jadi nu lain jenis masalah eta. Jadi perkara nama jadi kieu Bang. Amang, bos. Ya, masalah duit eta kumaha? Urang kan geus nagih. Iya mah mal bener. bener sama Kudu berusaha tuh. Urang. Awal kan yang dulu tinggalinya. Ayo nanya ke masalah duit. Selatan ya kumaha ya. Duit. Kumaha duit. Kumaha Lawetan, selatan. Jadi intinya mah kieu, Pak. Kemarin kan urang geus ka unggul dealer kabeh. Di tangan motor anu pangalusna da aya nu kapilih eta teh Mang. Jadi hese urang nerangkeunana. Wah. Oh, masalah duit eta mah urang oge ieu duit. Urang geus nyoba eta Mang nagih. Tapi padahal kurang ya dengekeun. Dengekeun. Iya, bos. Kurang apa kurang? Dengekeun. Kurang Bos nyebrot, bos. Geuleuy. Kurang tuh nagih. Nah, bahkan yo kurang di rumah temen abong. Abong. Wah. Gua jengkel, Mang. Jengkel, urang jengkel. Terus kita abong ya. Ngomong jeung saha kan itu? Kiduhan. Dia ngomong jeung saha kan itu? Udah kitiduhan cukup kurang. Ieu teh ngajak ribut. Ngajak ribut kumaha ya? Lain kitu urang ngajak dengekeun. Leuleui. Lah dengekeun. Nah, jadi ya kemarin teh kan urang geus ditraktir. Iya, salah bakso teh kan? Bakso. Duit, bakso deui. Masalah duit eta urang geus nyobaan, Mang. Itu ka dieu ya. bos Heeh. Bos. Heeh, kan urang oge nyebut Amang tadi. Bener, bos. Amang bos. Ya kieu nya geus lah urang yo sebenarnya mah kuduna mah urang teh manggil bos. Da ieu teh bos urang kumaha pulureun urang. Jadi siapa ngomong mah teh sopan eta teh. Kuduna mah bos. Untung kitu. Ieu teh kumaha urusan urang, bos. Bener teu?
Bener tuh orang ngomong ya, bener. Nah, teruskan. Orang coba rubah libur cekak lebok. Oh, hurui sayang terjadi. Tenek lagi. Enggak siapa lah. Pang yang kena awewe duit loba. Yang kena awewe nulis. Siap. 10 juta kurang diberi kerja jana. Kecil. Anu ka 7. Kecil. Ngomong naon coba. Tempur lo gabus nya. Lauk lele gampang nenganan nu kitu mah. Sok. Gampang. Lauk gabus. Awewe. Lele nu semua bener. Ngomong naon urang bieu? Kan urusan eta pangnengkeun awewe. Ya. Pila aku aing kudu. Awewe. Heeh, pangnengkeun awewe. Bisa. Heeh. Ya, tapi aya biasalah sih ngarti gitu. Da kumaha ge urang teh butuh ongkos, butuh transport. Bener. Bener ento. Kendaraan mah duit leungit. Alah. Bener. Ih, tapi oi. Betul. Kita pengen cepet sini dulu, coy. Halo, Bos. Woi, Belanda bule. Halo. Jagung. Guys, ma, saya. Ayo jodoh, Bos. Aya, gelis. Jodohnya. Gila. Randa. Baheno. Dana. Gitu. Hah? Mantap, bos. Pokoknya mah ti luhur, tapi kandap. Tiga stum, ban stum. Alah, Bos itu mah. Bener. Napak enggak, bos. Hah? Napak menang, basilah menang. Belanda apa perawat? Randa. Mantap. Can boga anak. Bener John. Mumpung amprok di mana ya? Kalian mumpung amprok di mana? Naon? Bos urang kan kerenangan awewe. Eta pangnengankeun lah. Ieu urang geus ngomong ka urang eta kos kitu, ngomongna pangnengankeun. Lamun bisa mah teangan awewe. Bener eta nama bener. Geus ngomong asal anu montok. Ustad Bolot. Tadi kami ngomong gitu. Tadi ngomong Lain gitu. Bos nya dengekeun tong sok emosi heula. Hese gini Nah. bulut teh aing mah. Masalah teh kan isi karek datang, pasti teu nyamueun eta urusan eta. Anak urang Apaan dibejaan. tadi geus ngomong datang-datang ini dengan awewe aya Urang awewe. teh ngabejaan ya supaya jelas. Muni teh. Betul. Aya. Geus, ayeuna mah kieu, Bos. Urang minta komisi. Ieu awewe pokona mah geulis. Hei. Yang corona tuh. Coba. Ya. Bos. Yang Meli aku orang Haus. Meli aku. Urang haus Urang Iya. ya biasana urang di studio teh di syuting teh sok aya aku wae mau aku acan ya ampun. Di sok nyanyi Geus ayeuna mah kieu wae. Ayeuna mah kieu. Urang minta komisi 10 juta. Ieu awewe geulis Saya Randa. cuma duit cash nomor rekening agar ada. Nomor rekening anggar eta. Duit transfernya. Oke. Pokona mah urang teu hayang nyaho pokona mah sakitu we. Transfer. Ayeuna. Ayeuna ame telepon kurang ya. Oke, banking. Tunggu di dieu nya. Yes. Budak telepon kurang awena. Dijamin. Ya. Pokona mah ya. Ayo semangat. Oh, geus ya telepon kurang. Siap. Halo. Ben. Bos nang geus siap. Produser pokona mah mana tinggal ka dieu. Dia jelema di dieu nya. Buru. Ieu produser ieu di Jakarta langsung ka dieu. Urang geus telepon. Ayeuna manehna geus nyampe di dieu bosna. Ditunggu ayeuna pisan nya. Buru. Tong lila teuing. Ieu. Pokona mah dijamin jadi artis we nya maneh mah. Banyu ge. Siapa kok tuh banyu? Ngendi? Pamanukan. Bukan. Dan layang. Woi. Tanggus urang duit geus meunang yo. Iya. Menang etang geus. Bertransfer. Tinggal ku eta di dinya. Assalamualaikum. Salam. Geus eta aya di dinya. Assalamualaikum. Awewe. Geus tadi urang. Nu wartem
Bate tak kurang mah. Padahal Ini kemari nya. produsernya. Hah? Produser. Pokok ke orang. Tenang. Jadi didinya pokok ke orang, cari nuncuk ke orang teh. Ih, bagus. Saya betul mau jadi produser, ditelepon sama Hari, suruh kesini. Emang kurang karita mah boga pemajikan, hari-hari mau itu. Hoi. Bung kurang can murim, kawal kawin karak kieu anta. Tong buruk kieuan ayo. Can murim aya nama urang teh. Oh sepatu rek panganten boleh pun sieu. Nah, Panas nama euy. Aduh, ini tuh gimana sih? Abi Hari- teh nuju neangan produser ditelepon ku Haris. Abdi mah sanes produser, abdi neangan jodoh, tah saksina. Hah? Jodoh dengan jodoh. Abi ngaluarkeun aci 1 juta kasih Abdi Haris. ge 20 juta. Abdi mah sanes produser, di mana bisa produser kumaha? Abi teh Bukan hayang neangan gawe cik si Haris hayang buka aya pamajikan. produser. Kumaha? Ngaribut kenaon ieu? Hayang buka pamajikan urang ieu nang kita sahaya kita saha tadi. Si Haris. Wah, penipu si Haris mah. Wah, tadi mere duit ya. 20 juta. Sabaraha ieu? 1 juta. Mending ngilu yuk jeung Akang. Keang si Haris ah. Ayo ka ditu. Ka mana ieu si Haris? Waduh, katipu neng. Si Haris tadi makan ke mana ka ditu? Makan di situ, Ah, Neng. udah Udah diundang. Ayo. maju eta teh. Yang si Haris, kebukan. Ayo. Ah, ayo. Baik. Si Haris.